Tumben si iya jeung si Nuni ulin teh ngajakan. Gak masalah naon sih ka urang teh. Awas ya ku aing dibanjur. Kumahanya cara ngeheurean anak? Api-api yewe bantuan urang suhun ieu na. Nuni, teh dede ngamuk muang tadi ajakan. Mual tenang, Nuni tanggung jawab. Awasnya aku Nuni nu tanggung jawab. Ari geus atuh da ulin atuh saking mama budak. Ganing jeung budak mah. Tapi da anger ieu mah sieun teh dede ngamuk. Kan arurang sok tiluan wae. Moal akeun bae da teh nyaho meureun arurang di dieu. Lain ngomong-ngomong wayah kieu sok aya tukang dagang nasi goreng tara. Nya moal aya atuh tukang nasi goreng wayah kieu mah muka lagi peuting. Emang kumaha kitu? Lain eta we asa hayang dahar nasi goreng. Buah Nuni mah da ngadahar nasi goreng teh karunya ka keluargana. Nah, emang kumaha kitu hubunganna nasi goreng jeung keluargana? Kana segor teh nasi goreng. Mun ku urang dibelian meureun beak sanguna. Terus ke keluargana ngadahar naon? Rupa-rupa pisan. Tadi mah beda deui atuh Itu geuningan jelema teh. Awas ya ku aing rasakeun. Itu teh dede ka dieu. Mun emer erek ka mananya? Ai maneh keun naon di dieu? Teuing si Nuni we ngajak nongkrong di dieu. Atunya hayang niis we di dieu. Ari mana rek ka mana nyuhun emer? Ieu geus ngalacai. Cik atuh ulah cari cing wae ieu bantuan berat. Dia turang bantuan ku iya. Tah hakan sia hakan. Naon sih make dibanjurkeun ka Nuni? Tamahana atuh sia, make teh ngajakan ulin, pan biasana ge tiluan. Tamahana we maneh ulin teh sok bawa budak. Kajeun lebok we taku sia. Ayo ya urang balik ke antepkeun jelema koplak mah. Maneh nu koplak mah.